Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorbacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1864 nomor 77. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna Min Adi Kuring. Ieu yasana Bapak Yus Rusyana. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Lamun rek balik sok sagala dibeli, disebut sagala dibeli soteh maksudna mah sakabelina ku duit sesa ongkos oplet dan umatak balik oge biasana geus beak duit. Ari jol ka imah barudak meuni ribut tinggal rowok. Akang datang cenah rame nu maruka oleh-oleh meuni parebut nya da oleh-oleh na ngan saeutik ukur tambah henteu. Ari ku kitu mah bener omongan adik kuring anu nomor 3 pagarkeun teh. Ma, akang mah liciknya, ari mawa oleh-oleh ti Bandungan saeutik, ari ti dieu mani loba. Da nya atuh, kuring oge geus bosen, atuh da geus aya welas tauna kitu gawe teh. Saban balik ngabutunan babawaan ti lembur. Ayeuna kasebut geus boga gawe, puguh we sok hayang kikiriman ari ka lembur teh. Tapi lah, paling ge bisa ngirim roti kukudaan atawa kueh kancing keur adi nu bungsu. Ari balik ka lembur kabeneran keur teu boga duit bae. Atuh ngajajanan adi-adi teh teu bisa samemena. Dina pere ieu oge mangka usum samen ukur bisa ngabagi receh. Min adik kuring nu awewe kelas 5 rek naek ka kelas 6. Ku ibu guruna kabawa kana tari unggal poe latihan resep meureun. Jeung saha anu teu atoh-atuh kabawa main di panggung pada ngalalajoan ku salembur matak pantes rek pohara sumangetna oge latihanana teh. Nya min teh karek kelas 5 tapi ari pangalamanana mah teu wudu kasangsaraanana upamana zaman maceuh goromolan min milu ka emang ka Garut rek dipangmeulikeun kongkorong cenah tapi di setengahing jalan beusna dicegat ku goromolan. Min teu nyaho umur sabaraha da can sakola harita mah beusna balik deui mawa nu taratu. Min mandi getih leungeunna potong beungeutna jeung igana tatuparna diwalah-walah mal hirup deui. Kuring waktu ngadenge min cilaka ngadua bari ceurik, Gusti mugi disaekeun deui sabihari. Ku kersana pangeran sanggeus mulan malen di rumah sakit min teh bet cager deui leungeunna pasambung deui ngan kentit dina pipina leungit diganti ku ceda. Cicing di emang teu tulus tadina oge meureun daek sotenan pedah kabita ku kongkorong bae. Sanyana min teh kungsi bogaeun kongkorong tapi waktu kuring butuh duit keur keperluan sakola lantaran harita kolot kuring keur kapisanan nya ngajual kongkorong min. Sajroning make eta duit kuring pohara ngangresna sarta dina hate nekadkeun kongkorong min teh rek digantian engke mun kuring geus boga gawe. Tapi tatanggeulun keneh pisan waktu ngadenge min cilaka teh kuring mah nyeri perih kudua ku tilu. Ayeuna kuring geus digawe tapi can kabedag wae mang meulikeun kongkorong ka min. Najan manehna mah tara ieuh nagih tapi hate kuring mah pohara nganesna bet can dikadarkeun bae pareng. Di panyaweran min keur ngasuh adina beri metikan daun sampe kuring meuni manteng ngimpleng-ngimpleng kumaha pijagaeunana eta budak. Ceuk mak mah cenah min mah sina jadi bidan tapi teu nyaho teuing muga-muga bae sing aya dina rahmat rahayu. Kumaha geus apal pisan tari teh min? Ku kuring ditanya. Apal cenah bangun sedih. Iraha engke saha deui anu milu ti dieu? Muhun Nyi Didah. Nah kalakahnya nyawa daun sampe lain geradang dan atuh kapan geus burit. Manehna teu ngajawab kalah rap makekeun kongkorong daun sampe kana beuheung adina. Tek metikan deui.
Di kampung mah semen oge rame, petinganana sok aya karasmenan barudak. Di alun-alun geus aya panggung keur tempat pintonan, min oge meureun engke di dinya tarina teh. Nu rek daragang meuni geus ngaleut, nu dagang tiwu menang masian sabuku-sabuku di tiiran, nu dagang japilus bungkusna ku kertas endog beureum, nu dagang petis, jambu mede, pisang, gorengan, comro jeung sajabana ti eta. Kuring ge indit da aya guru di dinya anu nyamper. Nah, bet wararaas inget baheula keur budak kapan sakola teh di dinya. Da nya atuh samen teh mani asa naon mah. Pintonanana tangtu wae teu rame lamun rek ditenjo ramena mah, tapi pohara lucuna ku barudak anu salonagar. Waktu acara tari di mimitian brul kana panggung barudak awewe mani pantar. Kuring hayoh nyidik-nyidik hayang nenjo min. Tapi bet eueuh. Tuh nyiridah mah babaturanana aya, tepi kaanggesanana oge min teu katembong ka panggung. Jam 11 bubaran, kuring balik bareng jeung nu sejen. Di jalan meuni ngaguruh sadanu pacowong-cowong. Datang ka imah geus pararoek, damar geus dipindingan ku poci. Ngalah teu serab nu keur sarare. Diteang kana bangku paranti sare min, bet geus ngagojod ngarimunan maneh ku samping. Lalaunan samping anu ngarungkupan beungeutna dibukakeun, manehna narik napas maneh lambat jeung bari rada eurih-euriheun. Nu keur sare dihantem bae diteuteup, dina beuheungna aya kongkorong daun sampe, taksiran teu kaburu dilaan urut tadi ulin jeung adina. Min sarena teh teu tibra. Waktu kuring geus lelenyepan kadenge manehna ngarahu, tuluy ngomong, meureun ngalindur. Tepati teh lah naon anu diomongkeunana da puguh rada jauh. Ngan dedengean teh, Nyididah, abdi mah teu gaduh sinjang sae. Tidinya kadenge manehna inghak-inghakan. Kuring ngatayap ngadeuketan, simbutna dibenerkeun. Meureunan keur ngimpi ceurik. Ayeuna mah kuring nyaho, naon sababna min eueuh dina panggung? Tamat cenah ieu pamiarsa. Carpon anu judulna Min Adi Kuring. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.